ayeuna sim kuring bade naroskeun naon ari wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana darajatna wakil jeung anu ngawakilkeun keke-keke masih teh presiden jeung wakil presiden luhur mana nya luhur presiden bupati gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur heeh bupati jeung wakil bupati luhur bupati ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana nya luhur rakyat berarti luhur rakyat oh bener berarti aing pangluhurna nu mata anjeun jadi wakil rakyat teh ulah para katangtang para katengteng gede babatok ka rakyat teh da anjeun teh dipilih ku rakyat dijenengkeun ku rakyat hakikatna digaji ku rakyat tapi nah aing datang ka dieu make jadi pepolotot kieu loba nu ngadukung sia urang aya wajarna kuring salaku lembaga anu paling tinggi nyaeta kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat kuring rek nanyakeun laporan pertanggungjawab anjeun salaku wakil rakyat naon wae gawe si lain jadi wakil rakyat hah naon wae gawena ulah teh cerah dina mangsa kampanye anjeun teh mengemis-ngemis ka rakyat meta sora mengemis-ngemis anjeun ayeuna hayang dipilih ku rakyat tapi anjeun geus gajedog jadi pamimpin jadi wakil rakyat kadang-kadang poho sakala rakyatna kuring teh kita ngomong teh undang-undang sistem anu diomongkeun ku kuring lain ngomongkeun persoalan perorangan tapi aing teh ngomong siapa tapi mengapa sanajan si dawala bodoh teu sakola tapi aing apa kana kudu etik aing mah ngomongkeun sasa tapi aing ngomongkeun sistem ieu teh kumaha jadi wakil rakyat teh kuduna anjeun jadi wakil rakyat teh yeuh dengekeun geus jadi anjeun wakil rakyat kudu mineng ulin ka kampung-kampung ulah cara mimiti keur hayangna ulin ka kampung-kampung aing geus ngajedog ka jeung ucang angin dina kursi tuh lain cek aing tutup cuna lajo tuh salah sahiji aspirasi ti masyarakat berarti masih kena aya kebohongan anjeun kebohongan publik ya anjir goblok gue wanian ya urang maneh umaha mun kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing ya kuduna anjeun teh nguriling ka tepi wiring anya cerang ka pedesaan kumaha nasibna masyarakat bisa aya masyarakat anu teu dahar bisa aya masyarakat anu gering anu hese asup ka rumah sakit bisa aya masyarakat anu teu boga sumur bisa aya masyarakat anu teu boga pacul bisa masyarakat anu hese nyakolakeun budakna gara-gara biaya sakola apung-apungan tak iya bagian mana selaku wakil rakyat sok pangabdian teh buktikeun ka rakyat ayeuna geus jadi wakil rakyat ya sanajan anjeun dipilih tina partai A partai B partai C para HU A para HU B para HU C geus jadi wakil rakyat di luhur coplokeun baju partai pangabdian ka rakyat kabeh sabab cik inget suara rakyat kadang-kadang jadi suara Tuhan bodak kekuatan naon maneh ka rakyat di mana-mana rakyat geus kahiji kabeh ditungtung kulon nepi ka tungtung wetan ditungtung kidul nepi ka tungtung kaler lamun rakyat geus kahiji boga kekuatan naon sia eueuh kekuatan anjeun teh eueuh so kuring maka dia teh minta laporan pertanggungjawaban anjeun salaku wakil masyarakat dunya salaku wakil rakyat anu ngawakilan aing ulah disebut abong teh mah disebut wakil sia teh beungharna diwakilan ku sia mobilna diwakilan ku sia ai rakyat ge curug we ayo kurang kumaha difasilitasi eta ti rakyat imah dinas mobil sarupa difasilitasi anjeun masalah wakil rakyat kari bener-benernya akar rakyat masa kitu sabab anjeun jadi wakil rakyat ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha anjeun ngaistimewakeun rakyat iya si dawala lain rek ulin ka dieu tapi rek ngawiwirang para dewa ngalunturkeun wibawa jeung kumara dewa tuh aya dikitukeun nyeri we hate teu narima da kuring mah ngomong kieu teh berdasarkan data-data yang otentik berdasarkan kenyataan berdasarkan realita jeung dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa ya kuring teh sakalu rakyat demo batur ngarusak naon
ngelemban atau ngarusak aing ngomong ngukul aing barek nanyakeun bertanggung jawab mana nepi ka mana nya maka rakyat teu bisa ngomong dah heueuh meureun